Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha barudak dararamang mugia masih aya dina tayungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ieu urang diajar tentang pangajaran ka-7 nyaeta kadaharan anu sehat. Kompetensi dasar yang harus dipahami oleh siswa yaitu memahami teks eksposisi sederhana tentang makanan sehat dan bergizi. Kedua, menyajikan teks eksposisi sederhana tentang makanan sehat dan bergizi. Kemudian, tujuan pengajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu siswa bisa maca jeung paham isi teks eksposisi perkara kadaharan nu sehat. Kedua, siswa bisa mika nyaho serta ngalarapkeun kecap kantetan dina kalimah. Katilu, siswa bisa nulis teks eksposisi anu basajan perkara kadaharan nu sehat. Naon hartina kadaharan nu sehat? Kadaharan nu sehat nyaeta kadaharan nu bersih sarta ngandung gizi, protein, vitamin, bersih tina kotor atawa kuman jeung bibit panyakit liana. Unggal jalma kedah tuang kadaharan nu sehat sabab kadaharan nu sehat ngajantenkeun boga tanaga pikeun hirup. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi nyaeta karangan anu medar fakta, gagasan, atawa ide secara eces. Tujuan karangan eksposisi sangkan nu maca nambahan pangaweruhna. Tur anu tadina teu nyaho jadi nyaho. Karangan eksposisi disebut oge karangan pedaran. Jadi tujuan karangan eksposisi itu untuk memberikan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Aspek-aspek karangan eksposisi: sistematis, ngawincik, ngagunakeun basa nu lugas, ngagunakeun istilah anu tos dikenal. Langkah-langkah ngarang karangan eksposisi. Pertama, nangtukeun topik atawa ide. Kedua, nyusun rangkai karangan. Katilu, neangan sumber atau bahan. Keopat, nyusun rangkai karangan jadi hiji karangan. Nomor 5, ngajudulan karangan. Barudak ayeuna aya contoh karangan eksposisi nyaeta tentang oncom. Eusi karanganna ngajelaskeun tentang naon sih oncom teh. Dina eusi karangan hideup tulis oncom teh bisa dijadikeun naon wae. Terus oncom teh ngadamelna kumaha. Pokona dina karangan eksposisi hideup tulis informasi perkawis oncom. Jelasnya? Nyusun karangan eksposisi. Cik ayeuna jieun ku hideup karangan eksposisi nu nyaritakeun kadaharan sejenna. Pilih ku hideup salah sahiji kadaharan tradisional Sunda di handap ieu contohna. Seblak,
aya Sanguliwet, aya Batagor, aya Cilok, aya Cireng, aya Surabi, sareng aya Bandros. Hideuk jelaskeun naon wae eta kadaharan teh. Cekap sakieu wae pembelajaran ti Bapa nya. Mugia hideuk bisa ngartos naon anu ku Bapa jelaskeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Bapa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.